Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihil khairat warrahmati wal barakat wal futuhati wal munuhat wal nafahati wal atiyat wal anwara wal asrar ar-rabbaniyah wal ridwana wal ghufran wal nasra wal yusra wal sitra wal ijabata wal qubul wa syafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wassalamata wassa'adata wal karamah fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah wassalaha wal falaha wan najah fid dini wad dunya wal akhirah wassihata wal afiyah wal quwwah fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu mulia, hamba-hamba Allah anu pada iman, umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pada iman, wabil khusus keluarga besar Majelis Anwarul Mukhtar, oge keluarga besar sewuputuna pangersana Mama Haji Syafi'i bin Haji Salam rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah. Oge para panitia sinareng para pendukung anu ngawujudkeun ieu acara anu mulia, jazakumullah ahsanal jaza. Alhamdulillah urang sadayana patut syukur ka Allah Ta'ala kulantaran sugrining kasayan Allah nu teu aya lirena. Nu dihujankeun ku Allah ka urang sadayana, malah nu dijanjikeun ku Allah rek dipaparinkeun ku Allah ka urang tina ladang iman Islam urang, boh di dunya, boh di alam kubur, boh di akhirat, anu ku Allah moal dipaparinkeun kasalian nu beriman. Jadi urang mah kudu syukur teh berlipat-lipat. Nu teu iman mah
ukur dibere nikmat teh nikmat dunya wungkul, moal dibere nikmat di alam kubur, moal dibere nikmat di akhirat. Malah di dunya ge nu teu beriman mah hanya dibere nikmat teh nikmat anu dibagikeun ku Allah ka sakabeh ahli bumi. Teu dipaparina nikmat nu dijanjikeun. Nu dijanjikeun mah khusus keur anu iman, keur anu takwa. Jadi nu iman nu takwa mah ku Allah dipaparinan rizki teh nikmat teh nyanu dibagikeun, nyanu dijanjikeun. Nya di dunia, nya di kubur, nya di akhirat. Mata urang mah tong nyiri ka kafir. Mun kafir dibeungharkeun ku Allah di dunia da maranehna mah ukur dibere teh di dunia, bari da sabenerna mah nu baleunghar teh singat nu baleunghar teh sarua eusi peujitna mah jeung urang, awakna sarua jeung urang, teu sugan pedah-pedah beunghar dahar jadi saboboko sakali dahar, atawa make baju jadi 10 rangkep pedah beunghar kitu henteu. Atawa ngadak-ngadak awakna lamun sare teh jadi 4 kali lipeteun awak urang. Nu di dahar ukuranna teh ukuran peujitna sarua jeung urang. Nu dipake ukuran awakna nya sarua jeung urang. Mun ngagoler sare da sakitu salonyor awak nu dipake nama musing duit triliunan oge. Nya. Jadi nu disebut nu beunghar teh lolobana mah nu teu kapake eta teh. Duit lolobana nu teu kapake. Dahareun lolobana nu teu kadahar. Pakaian lolobana nu teu kapake. Ripuh we eta teh mikiran beurang jeung peuting hayang loba duit, ngatur duit, ngurus harta teh ripuh eta teh. Ngagaji itu ngagaji ieu karyawan mah, security mah ya. Tukang bebersih mah, cleaning service mah gitu kan. Ripuh eta teh. Coba lamun ditanyakeun ku urang ai daharna jadi saboboko henteu gitu. Sugan tingali awakna make bajuna jadi 10 rangkep teu sarangkep. Ya. Sok tingali ku urang nu disebut nu beunghar caka teh akuan wungkul ieu lolobana mah. Naon? Akuan lain anu dipake, lain nu didahar, padahal nu disebut rizki mah anu ku urang dipake, nu ku urang didahar teh eta rizki. Nu teu kapake mah nu teu didahar teu diinu can jadi rizki urang, musing duit triliunan oge. Urang boga tanah puluhan hektar, da teu dipake ku urang ditincak ge henteu, malah nepi ka paeh loba nu boga tanah lega di ditu di dieu nepi ka paeh buruan imah ge loba nu teu katincak. Jadi nu disebut beunghar teh naon cenah? Akuan. Naon? Akuan lain rizkina lain. Wah manehna mah dibere rizki loba henteu. Teu
diberi rezeki loba henteu tah nu di daharna mah sarua jeung nu di dahar ku urang saukuran sabeteungeun nu dipakena mah sarua jeung urang saukuran saawak kan dipake ngagoler dipake sare saukuran salonyoreun awak sarua ya Hawa dibagikan ku Allah kanu beunghar kanu miskin sarua cai dibagikan ku Allah pada kabagian nu beunghar nu sangsara sare hudang kabagian usik mali kabagian bisa ningali bisa peureum kabagian bisa ngadenge kabagian bisa ngomong kabagian kabagian parenghap kabagian usik malik cicing kabagian kabagian malah loba anu beunghar nu teu bisa sare ya anu sangsara kebluk sarena teh ai kebluk teh nikmat sare saking nikmat hees deui dina ngaji wae hees tuh tingali eta tah nu teu baroga duit anu hararees di dieu teh tah nikmat ya sekali deui jadi nu sebut beunghar teh naon akuat rezekina lain dari rezeki mah nu di dahar nu diinum nu dipake eta rezeki mah Allah matak tong nyirik ya kanu beunghar ento tong nyirik urang mah ku Allah Ta'ala teh da rezeki nu dibagikeun dibere ditambah ku Allah teh rezeki anu teu dibagikeun eta mah teu masyaallah naon rezeki nu dijanjikeun rezeki nu dijanjikeun teh nyaeta ladang iman ladang takwa jadi nu iman nu takwa mah loba rezekina teh nu dijanjikeun salianti nu dibagikeun bari iman jeung takwa teh rezeki nu pangtohaga-tohagana deui ya urang ngariung dina pangajian kieu aduh ieu teh rezeki nu pangtohaga-tohagana aya nu ngariung kieu teh dina bola aya nu ngariung kieu teh dina film anu ya ukur ngawadul we da film mah rata-rata ngawadulnya ngawadul henteu aya film waduh tong resep teuing kana ngawadul bisa jadi tukang waduh ya. Allah 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 Masya Allah bari urang mah teu riweuh nah nu beunghar mah hayang beungharna ge geus ripuh sakolahna ge wah nepi ka luar negeri teu cukup ku S.Ad nya sok hayang jadi jelema beunghar teh Masya Allah hayang loba harta lain hayang loba rizki kan apa nih teh loba harta teh rizki can jadi rizki mesti numpuk duit triliunan gak can jadi rizki akuan eta mah dan nepi ka paeh ge ting sakumaha anu kadaharna mah teuing maka pakeuna mah pakaian ting sakumaha saeutik we anggar rezekina mah nya tah kitu eta teh bari ripuh bari kasieunan eta teh halah ngurusna ge ripuh
nepi ka teu kaburu salat acan, teu kaburu puasa acan, teu kaburu hadir dina majelis ilmu, teu kaburu hadir dina majelis zikir, hate teu bisa eling ka Allah, teu bisa muji ka Allah, teu bisa eling ka Rasul, teu bisa muji ka Rasul gitu. Elingna teh karena duit weh, karena dunya weh, anu lain rizkina eta teh. Ukur akuan teh komputer kieu we, nepi ka panonna teh balolor. Marake kacamata kararanel. Eta teh naon eta teh? Mikiran duit, mikiran dunya, bari lain rizkina. Ukur akuan. Pan ainu sangsara mah teu mikiran. Da pikiran. Gara komo imahna ukur ngontrak mah. Naon pikiran? Coba, lamun maot we nu sangsara mah ninggalkeun imah batur. Teu sedih teu nineng teuing. Da imah batur gitunya. Tuh eueuh paseakeun keur ahli waris eueuh. Dan disebut bala leunghar mah geuningan. Geus maot teh anak incuna teh parasea marebutkeun naon. Tuh keur hirupna ripuh hayang boga harta banda teh. Geus boga ripuh mikiranana ngurusna teh bari lain rezekina. Tuh ka Allah naon jauh, ka Rasul teu wawuh gitu kan, ka masjid teu wawuh, kana majelis ilmu teu wawuh gitu, ti ulama jauh, ti nu saroleh jauh. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ari dunya teh kalangkang. Jadi lamun jelema bunga kudunya bunga ku kalangkang eta teh. Ya, dakuan wungkul teh kalangkang we wungkul. Tah gitu. Matak tong kabita. Kuno dudunya tong kabita. Entong. Urang kudu loba syukur. Kudu nyuhunkeun ka Allah ati jeung awak teh supados disibukkeun ku maula ka Allah, disibukkeun ku zikir ka Allah. Nyuhunkeun ka Allah. Hirup urang ya sing makmur ku warna-warni amal soleh. Ati makmur ku ilmu, makmur ati teh ku akhlak mulia, makmur ati teh ku niat-niat nu agung karena Allah, makmur ati teh ieu ku zikir, letah makmur ku Quran, letah makmur ya ku sholawat, letah makmur ku muji ka Allah ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, letah makmur ku warna-warni kalimah thayyibah, letah makmur ku ilmu gitu. Tah mah rizki anu pang tohaga-tohagana. Ilmu teh rizki nu pang tohaga-tohagana. Bisa amal rizki nu pang tohaga-tohagana. Ya. Bisa ngawangun niat-niat nu agung karena Allah dina ati jeung akhlak mulia rizki nu pang tohaga-tohagana. Gidi ka pangajian.
mas hadir deui, mas soso hadir deui dina pangajian teh eta teh rezeki nu pangtohaga-tohagana. Piga nyaraneun wungkul. Piga nyaraneun wungkul. Bae urang mah teu beunghar ku harta ge, da eta mah ukur naon cenah? Akuan. Da dahar mah urang sarua dahar. Da lahar teu. Da itu dahar mah menurut urang moal nepi ke dieu nya. Tah kitu tempo sare, da urang bisa sare. Da teu meuli bisa sare mah. Jadi dia anu meuli bisa sare. Anu ngarenghap meuli henteu. Bisa nenyo meuli henteu. Bisa ngomong, bisa ngadenge, bisa hitut, bisa BAB, bisa kehampangan, meuli henteu. Henteu. Sarua teh jeung nu beunghar sarua. Sarua bisa hees, tibra, nikmat, nunutan, tuh gimana? Masya Allah. Malah ya nu teu iman mana jan beunghar moal ngasaan nikmatna nunutan jeung nikmatna sare dina pangajian. Moal dan nu ngasaan nikmatna nunutan jeung sare dina pangajian mah nu tukang ngaji. Bener henteu? Nu tara ngaji mah moal ngasaan nikmatna nunutan jeung nikmatna sare dina pangajian. Wow. Masya Allah. Allah syukuran ke Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Allah. Ta urang sadayana ayeuna keur naon urang teh keur ngagungkeun Allah, keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuran bisa ngagungkeun Allah, ngagungkeun Rasul, nikmat nu tohaga, rezeki nu pohara. Masya Allah. Dina majlis ieu urang muji ka Allah, muji ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat nu boga harta anu sari dekah di dieu katuang kunu ngagungkeun ka Allah ka Rasul. Aduh kaleueut kunu ngagungkeun ka Allah ka Rasul, tohaga ganjaranana, tohaga. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Mun urang sidekah ukur dipake dahare wungkul ieu mah nya ku sato hewan jadi sedekah. Sedekah ka kafir jadi sedekah diganjar. Dina pangajian kieu mah sedekah teh kanu ngagungkeun ka Allah ka Rasul. Dina pangajian kieu mah sedekah teh kanu zikir ka Allah ka Rasul. Kanu muji ka Allah ka Rasul, kanu sholawat. Masya Allah. Sedekah teh luar biasa ganjaran oge ya. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa begadang orang. Bisa begadang tuh. Nepi ka wayah kieu teu hees, nu teu hees. Ya. Nepi ka wayah kieu, masya Allah. Begadang teh hate dipake inget ka Allah ka Rasul, pake ngagungkeun ka Allah ka Rasul, dipake emut ya. Masya Allah. Ceuli dipake ngupingkeun tentang keagungan Allah, keagungan Rasul. Masya Allah.
panon dipake ningali pamente na ulama, pamente na nu saroleh. Masya Allah, eta teh anugerah. Mun panon urang dipake ningali ka ahli maksiat, ka jalma-jalma nu pararoho ka Allah, eta teh musibah sebenarnya mah. Panon urang teh dipake nonton ningalian saha ieu maneh, ningalian beungeut-beungeut jelema-jelema anu teu ariman ka pangeran, anu paroho ka pangeran, musibah sia. Aya dina pangajian nu reret ka katuhu, reret ka kenca, ka hareup ka tukang, wajah-wajah nu ariman ka Allah, wajah-wajah nu areling ka Allah. Eta teh anugerah deui, eta teh anugerah. Urang sosobatan jeung nu saroleh, urang sosobatan sareng ulama, aduh nikmat anugerah. Tangke bakal karasa, bakal kasaksi ku urang indahna engke di mana ngariung dikuburkeun yang ngariung. Luar biasa kemah. Daru wajahna ge rarobah kemah. Rarobah ahli pangajian teh maloncorong cararaang beungeutna teh. Karasep gerilis sareungit. Mah anu bau keleng kemah mah. Moal anu iman mah di mana maot teh di alam kubur teh robah we engke teh engke di hudang di mana hudang ti kubur kitu. Aya nu beungeutna siga panon poe, aya nu beungeutna siga bulan purnama, aya nu beungeutna siga bentang. Kan meusing ayeuna cakueum oge. Ya. Engke mah wah moncorong. Seperti panon poe, coba bayangkeun. Ararindah ke, Masya Allah, brung ngariung sareng para nabi, sareng para rasul. Mun jelema nu biasa wae lain nabi lain rasul geus siga panon poe wajahna, cing ari para nabina siga kumaha, ari para rasulna siga kumaha, ari jungjunan alam siga kumaha. Urang teh bakal ngariung, bakal ngariung. Sakumaha urang di dunya silih pika cinta, silih pika nyaah. Sakumaha urang di dunya sok sosobatan jeung ruang riung jeung nu saroleh tangke teh manyang nepi ka kubur, nepi ka akhirat. Matak tong salah sosobatan, tong salah mika cinta. Ade salah we heuda jeung si eta. Engkena ge mau jeung saha deui, jeung si eta we. Di dieu sosobatanana ruang riungna jeung si eta, jeung si eta we. Resepna ka si eta nya jeung si eta we kitu. Mata kudu ditanemkeun kacintaan dina ati urang ka jalma-jalma nu saroleh, ka jalma-jalma nu berilmu, ka para ulama, ka para wali, beh dituna ka para nabi, ka para rasul, beh dituna pisan ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah muludan teh keur nanemkeun eta. Muludan rajaban teh keur nanemkeun eta. Urang teh jadi loba sobat nu saroleh wungkul. Urang teh jadi boga sobat jeung ulama atuh kan tuh. Masya Allah, jeung ahli zikir tuh. Tangke teh dikubur teh ngariungna teh jeung ieu deui we sarua kitu. Masya Allah. Engke mah rek dibere keindahan nu tohaga, dek dipaparinan nikmat anu pohara. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah.
taku para ulama dididik ya muludan rajaban supaya sadaya terus sabengketan ya jeung nu saroleh jeung ulama kadituna sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad muludan deui terus we ati teh kitu ya lain nonton deui gitu kan kayak jeung si eta hijina teh ya ulah boga rasa bunga najan urang bogoh ge urang cinta oge ka si eta naon sababna saha heula si eta lamun si eta jalma nu teu iman ka Allah ahli maksiat ka Allah taala da moal ka mana si eta teh kana siksaan atuh urang teh geumbeureun milu ka ciwit kulit ka bawah daging disakompet daunkeun urang teh disakompet daunkeun nu tadina urang mau disiksa ge jadi disiksa dabongan cinta kasih eta jelas alhamdulillah Allah tayo kudu jadi kabungah urang kudu jadi ya, bahan syukuran urang ieu kegembiraan urang mah ieu kabungah urang mah kieu we kabungah urang mah ya batur mah bungahna teh ku heureuy batur mah bungahna teh ku perkara nu mohokeun ati ka Allah batur mah bungahna teh ku maksiat batur mah bungahna teh ku dunya barana urang mah bungahna teh ku Allah ku Rasul urang mah bungahna teh ku ilmu ku sholawat kitu bungahna teh kitu kurang riung dina pangajian ruang riung dina sholawatan ieu kabungah saha kabungah urang barungah henteu kitu pusing teu boga duit ge bunga alhamdulillah mun kabungah urangna ku Allah ku Rasul kabungah urangna ku nu saroleh ku ulama kabungah urangna tah ku sholawat kabungah urang teh ieu ku muji ka Allah ka Rasul kabungah urang teh ieu ku ngariung dina majelis ilmu majelis zikir ku ibadah nya maka geus di mana maut tohaga pohara kabagjaanana geus moal aya bandinganana tatkala nu baleunghar di mana maut ninggalkeun dunyana tatkala nu boga jabatan di mana maut ninggalkeun jabatanana tatkala nu boga gelar di mana maut coplok gelarna kabehanana tatkala nu sohor di mana maut leungit kasohoranana tatkala nu pinter di mana maut ya, leungit kapinteranana tatkala nu gagah di mana maut leungit kagagahanana ingat nu poya-poya ku nikmat dunya di mana maut leungit nikmat dunyana berganti ku kasangsaraan berganti ku kesedihan tapi ari jelema anu di dunya nak bungah ku Allah bungah ku Rasul bungah ku maula ka Allah bungah ku taat ka Rasul gitu kan bungah ku ilmu ku amal soleh bungah ku ulama bungah ku nu saroleh di mana mau teh gitu di mana mau teh ninggalkeun alam dunya ku Allah Subhanahu wa taala disayagikeun kanikmatan nu tohaga diriungkeun jeung ulama diriungkeun jeung para wali ada bungahna ku eta urang sok hayang jarah ka para wali oh urang teh nabung sekian bulan deui hayang jarah teh kitu nya geus ratu gitu jantung teh gitu kan tuh aya hubungan jeung wali teh bunga waktuna ini urang teh bunga babekelan itu babekelan ieu bade jarah gitu kan bunga kitu eta teh jarah teh bunga
Bunga kitu teh tepang jeung kuburan wali teh bunga kitu uluk salam ka wali tuluy tahlil di kuburan wali teh bunga teh bunga ku wali, bunga ku amal soleh. Dan kena ge ngariungna teh dikubur jeung sanya jeung para wali ngariungna ge. Hah? Eces? Jelas henteu? Gitu. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak kabungah urang mah adalah kuno abadi. Ari kabungah kafir mah kuno fana. Kali deui kabungah urang mah kunaon? Kuno abadi. Ai kabungah kafir mah kuno fana. Alias kudunya barana teh bungahna teh maot lah seleungit gitu kan kabehanana kasedih we wungkul gitu ya. Ari bunga jalma nu iman mah ya kuno abadi bunga ku Allah kan kita tepang sareng Allah. Bunga ku Rasul salilanang keteh sareng-sareng Rasul terus dikubur hudang tikubur nepi ka asup ka surga di surga sasarengan sareng Rasul. Bunga ku ulama sasarengan jeung ulama tuluy nepi ka surga tuluy nepi ka surga. Bunga ku para wali sasarengan jeung para wali nepi ka surga tuluy. Bunga ku nu soleh gitu kan sasarengan tuluy. Bunga ku amal soleh ku pangajian seperti kieu ku sholawatan seperti kieu nya tangke teh ngawujud jadi nikmat tuluy aya nikmat ngariung dina pangajian teh ya. Nikmat tina salat, tina sholawat, tina dzikir, tina maca Quran teh tuluy aya di kubur teh, tuluy nepi ka hudang ti kubur, tuluy nepi ka surga aya eta teh nikmat teh. Eces teh. Eces. Allah ma indakum yan fat. Wa ma indallahi baq. Aya dunya barana mah bakal leungit dawan Allah. Ari anu di Allah mah leungit. Naon nu di Allah teh tah kumaula ka Allah. Naon di Allah teh tah kainya salat, ngaji, maca sholawat. Ya, ngaran kumaula ka Allah tah ingat tangke teh ku Allah teh ieu teh nikmatna teh ganjaranana teh tos disayagikeun disimpen di Allah. Urang teh nyeng celengan naon? Nyeng celengan nikmat. Teh bisa di Allah. Salat teh ieu nyeng celengan. Salat teh nabung urang teh. Ngaji seperti kieu nabung, maca sholawat nabung, dan zikir nabung gitu. Naon bae amal soleh nabung eta teh. Di saha nabung? Di Allah. Tah sakur nu nabung di Allah langgeng eta mah. Dan kita bakal ngajangelek ngewujud warna-warni nikmat di alam kubur. Hudang ti kubur warna-warni nikmat engke di akhirat nepi ka surga. Tah nikmat surga teh nyata ieu ladang kumaula teh ka Allah di dieu. Waktu di dunia teh ya ladang ngaji gitu kan, ladang sholawatan gitu, ladang salat, ladang maca Quran, ladang zikir, ladang silaturahmi, ladang sedekah, ladang tak gitu, ladang puasa, ladang munggah haji. Eces tah gitu. Ari ngumpul-ngumpul dunya mah musim beunghar oge yanfat. Beak eta mah beak.
maut les gitu yanfad gitu, maut les langit tuh maut da keur di dunya wungkul keur di dunya na keneh oge ukur naon cenah akuan wungkul gitu kan, maut les we leungit sagala rupana. Nah sing daek matak nabungnya nabung di Allah sing daek, ngaji ka ulama sing daek tuh, sing rajin maca Quran, sing rajin wirid sholawat, sing rajin wirid Quran, sing rajin wirid warna-warni kalimah thayyibah, sing rajin we sehari-hari urang teh nabung di saha di Allah tuh. Diajar urang, diajar mengpeung urang hirup keneh, mengpeung urang jag-jag keneh, mengpeung urang inget keneh ya, mengpeung letah bisa wiridan keneh tuh, mengpeung suku jag-jag bisa ngalengkah keneh ka pangajian kana sholawatan, mengpeung urang boga rizki, urang bisa berjuang di jalan Allah jeung ulama, urang bisa tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, urang bisa melaan anak yatim, urang bisa melaan fakir miskin, urang bisa ngayakeun pangajian-pangajian bulu dan rajaban, mengpeung boga harta ieu, mengpeung buru-buru tabungkeun ka saha ka Allah. Eces henteu jelas henteu sakur nu nabung di Allah dan langgeng, sakur nu diaku ku urang nu uing boga sawah, uing boga kebon, uing boga duit, kabehana ge yanfadu leungit, kabehana ge moal lila geura sakedeung deui moal lila kerlek gitu kan, kerlek leungit kabehanana kan. Gitu kan, rugi siapa modal mah rugi. Allah Anas diempet-empet weh boga mobil ya teu dipake ngaji, boga motor teu dipake ngaji, boga keur bensina boga da usaha ai ka pangajian henteu, padahal mobil boga, motor boga. Alasan alasan keur teu ngaji gitu kan, rugi ka cida, saya modal, geus rugi ka cida, Masya Allah da moal lila ieu hirup mah moal lila, buru-buru sing rajin nabung di pangeran, boga suku gini pakai ngaji, pakai berjamaah gitu, boga letah sok kainya, nepi ka teu bisa ngomong sukan kainya, wirid Fatihah, wirid ayat kursi, wirid gitu, surat-surat dina Quran, wirid sholawat, wirid warna-warni dibaca gitu saja jalan, gitu wiridan we, gitu. Gidi ke pengajian ka ditu ka dieu kitu, duit teh pake, boga motor pake, boga mobil pake, itu kan boga motor imah lain ongko mobil boga carita ongko mau baheula mah minta doa teh hayang mobil teh kanggo ibadah, pepedutan sia hayang ibadah ai geus boga mobil hantem we di kurungan keur naon ai maneh da moal digubuk modal laki maneh mah nyai itu kan teh ayeuna ge sayang kawin deui ai lain kitu kanyataanana lain kitu kitu da beuyeum nyaritakeun nu real cek bahasa kiwari mah nu real gitu kan real. Allah matak sing saledegna we gitu. Atuh da lamun sering ting dianggo mah
mobil teh meni kudu ngaolian deui gagentos bandai ha keur naon atuh boga duit keur naon urang usaha cing keur naon mah nya kurang ditumpukeun di bank lamun ditumpukeun di bank teu kapake teh hos maot kitu kan euleuh tak kitu ge mah geus maot euleuh mun keur hirup harita duit ku aing dibayakeun dipake ibadah ka Allah meureun jadi warna-warni kanikmatan di akhirat ukur euleuh engke mah ukur kaduhu gitu ya malah kudu atoh tanaga dipake ku maula kudu atoh tuh waktu beak dipake ku maula ka Allah kudu atoh harta terus ku urang teh dikaluarkeun neangan kaluarkeun deui neangan kaluarkeun deui ku urang teh kudu atoh warwirhur harta teh dipake melaan nusangsara dipake melaan anak yatim dipake melaan jalma-jalma nu meunang musibah dipake berjuang di jalan Allah ngebangun masjid ngebangun pesantren milu berjuang jeung ulama ngebiayaan para ulama para ustad dina dakwahna pake ngaji ku urang ka ditu ka dieu pake munggah haji pake umroh tuh ya beak neangan deui gitu kan kitu pake deui neangan deui pake deui neangan deui pake deui tah eta mah bakal beunghar di akhirat kitu mah tadi mah neangan duit kumpulkeun modal wis ya ngaji henteu da lebar boga mobil lebar gitu kan beak bana gitu kan lebar hantem ngaolian gitu catet ieu da bakal karasa ku urang sararea ieu mah nya catet ya buya ngadongeng anyar keneh ngadongeng jeung kulawarga jeung anak ngadongeng atau teh buya mah ban beak alhamdulillah so satahun teh beak 10 sugan kayaknya sok nah gitu kan heeh gitu mobil wah ruksak ganti ku aing mobil mah gitu beli deui we nah kitu kardin teu ngabensinan gitu bae da keur naon duit teh atuh keur naon ulah atoh ya boga duit ditumpuk-tumpuk ulah atoh hantam we dihitung ayeuna geus boga sekian ratus juta keteh kudu namahannya jadi sabaraha Aisyah gitu kan oh yang sina jadi 1 miliar kumaha sia modal kumaha teu kapake teh boga baju ditumpuk-tumpuk dijajar-jajar digantung-gantung dina lomari eta da lomari ge boga 3 opatna da bajuna ge wah loba atuh satahun teh aya meureun 10 20 meuli baju teh tuh ayeuna dipake cen hiji anger dipake teh lain kitu ya lain kitu ditatam kabeh dipake ibadah tatam kabeh isuk ganti baju nu ieu nu ieu pake ibadah kabeh pake salat dipake ngaji tah nu aralus teh baju teh kitu moal dipake salat mau kena nu cie meuting rayu ai kumaha ieu teh Masya Allah baju nu alus pakai sholat lain ini mah dek dipake sholat teh boga gamis geus di zaman rek sholat dek init ka init-initan dek init ka pangajian najan ka pangajian ke acana make gamisna teh geus beres salat naon sababna sieun risak cenah babengok sia kan sieun risak teh kan pake kayaknya salat
kumaula ka Allah. Rizki ti Allah dipake kumaula ka Allah. Setorkeun ka Allah boga baju nupang akangna dipake kumaula ka Allah. Risekeun bae sia risek oge. Keun bae, beakeun bae, beak oge. Meuli deui we baju nu alus. Eces teu. Teu. Tah kitu. Ieu mah siung risek sagala rupa. Allah, Masya Allah. Allah, 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 Allah. Sok pikiran ku sararea ieu omongan buya ieu karasa. Karasa engke di mana geus maot karasa. Karasa di mana geus maot. Sing getol ayeuna mah getol nabung di saha dia Allah geus sakitu sing getol nabung sing getol ngaji kayaknya ya teu boga mobil teu boga motor sok kayaknya marili gitu kan tong ditumpuk-tumpuk meuli kayaknya belikeun kana mobil tapi keur naon keur ngaji tapi ulah omdo kade sabab loba nu nyuruhkeun doa yang gaduh mobil kendaraan siga nu heueuh kanggo ibadah ibadah teh naon di kurungan we tuluy gitu kan aing ngaji eueuh aing ngaji teh eueuh abisna hoyong tiasa ngaos ka simpang di dago-dago bebengok sia eueuh geus didoakeun boro didoakeun Gusti kan mugi Gusti dipasihan rezeki gaduh mobil cenah hayang ngaji ka simpang ari pek teh geus boga mobil alus didoga-doga eueuh saya teh unggal malam kemis eueuh tinggal teh peureun aya sakali mah geus kitu teh pleng we eueuh Allah babongok sia gitu kan tak kitu ceuk bahasa urang ieu mah ya cek bahasa orang Sunda mah kitu bongok sia kurang ngabedus sia ngabangus sia gitu kan gitu sok mun arek dik didoakeun ku buya sekieu saya aya contoh soalna mah geus aya contoh gitu ya loba anu ngabedus ya anu gedebul gitu kan borong kubu teh didoakeun semoga mobil alus mobilna oge gitu kan aduh nah ada kono eueuh gitu nah gitu Allah 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 tong lebar ku harta tong lebar ku tanaga tong lebar ku waktu tong lebar dipake ku maula ka Allah justru sing atoh dipake ku maula ka Allah justru kudu mangpang meungpeung boga kan ingat kudu mangpang meungpeung naon boga mangpang meungpeung jag pake ku maula ka Allah tah nu bakal senang di mana maot teh nu ngerahkeun sagala nu dipaparinkeun ku Allah kana dirina dipake kumaula ka Allah ta eta nu bakal senang eta mah hos we maot alhamdulillah kitu maot teh alhamdulillah duit beak kitu ya dipake kumaula mobil geus ledeg dipake kumaula imah dipake salat pake sholawat di ditu dipake maca Quran alhamdulillah kitu ejas henteu jelas tak gitu alhamdulillah jadi nu alhamdulillah di mana maut mah di mana beak cenah dipake ku maula lain di mana nyesa hos maut nyesana loba anger bakal sedih engke mah mun dibeakeunnya eta rezeki kan dipake ku maula ka Allah keur hirup teh meureun tambah ganjaran meureun tambah darajat kitu jadi nu bakal bungah teh nu beak Masya Allah 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 Allah
Geus saya rasa gitu sakitu gejan karuhan kaamalkeun ya. Moga-moga sing manfaat, sing barokah ya, sing nempel dina ati sanubari, sing bisa ngalaksanakeunana ya, sehingga orang jadi jalma-jalma anu panguntung-untungna di mana orang mau. Alhamdulillah bisirril Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.